sok nyarita orang udah dulu. Kok udut mah udut kudu bari nyarita. Emang bisa gitu ayeuna diajak cerita bari udut dikinyot. Iya mata kok gitu bisa. Sok. Gampang nama itu teh dipikir-pikir dua kali kurang derek ngejual ayeuna sakedah huruf baheula teh. Tapi lain pedit. Alhamdulillah. Ngopi raginang euy urang teh euy. Iya, pamere tinu hajat. Sok we atuh bari diopi. Henteu nya sok wae. Bari ngopi tenang. Mah kita dibarengkeun raginang Oh, jeung udud, jeung kopi teh bisa dibarengkeun mah. Nikmat ke raginang euy. Iya na, bade ieu na. Nu entos. Hah? Entos. Entos. Dia kurang tarik. 10 jutanya tapi teh.